Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu teh hiji pasal sahiji. Aniatu ari niat qasdu syai'i eta ngamaksud hiji perkara muktaronan barianan dibarengan bi fa'lihi migawena itu se. Wa mahaluha jeung ari tempatna niat alqol eta hate. Wa talafudu jeung ari ngucapkeunana bihakana itu niat sunnatun eta sunnat. Wa waktuha jeung ari waktuna niat indal gosli awali juz'in dina nalika ngawitan ngumbah hiji juz minal wajhi dina wajah. Wa tartibu jeung ari ngaran tartib alla yuqadima eta yen ulang ngaheulakeun si jalma udwan kana anggahota anu baris panderi alla udwin barianan mandarikeun anggahota anu baris heula. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun kurang baca tengahna. Paslun ari ieu teh hiji pasal pi bayani ahkamin niyati anu tetep dina martelakeun pirang-pirang hukumna niat. Wahia sareng ari ieu hukum niat sab'atun eta aya 7. Lakin dakaro tatapina ditutur minha tina ieu hukum salasan kana 3. Jadi dina ieu kitab mah anu dibahas teh mung 3. An-niyatu ari ngaran niat atawa kahiji niat. An-niyatu ari ngaran niat aya hakikatu tegasna ari hakikatna niat sar'an mungguh syara. Ari ngaran niat ceuk syara teh nyaeta qasdu sayin muktaronan bi fa'lihi nyaeta ngamaksud hiji perkara bari dibarengan migawena eta perkara. Jadi ari ngaran niatna ngamaksud hiji perkara bari dibarengan migawena eta perkara. Pa intaroho tah lamun ngahirkeun naon alfi'lu migawena andalikal qasdi tina itu pamaksudan. Sumia tah di ngaranna naon dalikal qasdu itu pamaksudan teh azman kana ngaran ajam. Lamun diakhirkeun pamaksudan eta teh tah di ngaranna lain niat tapi ajam. La niatan lain ngaran niat. Jadi ngaran niat ceuk istilah mah qasdu syai'in muktaronan bi fa'lihi. Wa amma logotan jeung anapan ari ngaran niat ceuk lugot fahiyah tah ari niat ceuk lugot mutlaqul qasdi nyaeta mutlak ngamaksud. Tah ari ngaran niat ceuk lugot mah nyaeta mutlak ngamaksud ceuk sahara qasdu syai'in muqtaranan bi fa'lihi ceuk lugotna mutlaqul qasdi. Terus wa mahaluha ini terang-terangkeun kana tempatna niat. Wa mahaluha jeung ari tempatna niat alqalbu eta hate. Ari tempatna niat teh nyaeta dina hate. Wa talafudu jeung ari ngucapkeunana biha kana itu niat sunnatun eta sunat. Jadi tempatna niat teh ayana dina hate jeung ari ngucapkeunana kana eta niat teh nyaeta sunat. Naon sababna liyu awwinal lisanul qalba supaya nulungan lisan kana hate cenah. Di naon sababna diucapkeun eta niat kan ayana dina hate. Nah maka diucapkeun sabab liyu awwinal lisanu alqalba supaya nulungan lisan kana hate. Wa waktuha jeung ari waktuna niat cenah. Iraha waktuna niat teh diupamakeun dina wudu nih. Wa waktuha jeung ari waktuna niat bil wudu'i dina wudu indal gusli awalu juz'in nyaeta dina nalika ngawitan ngumbah hiji juz minal wajhi tina wajah. Waqad nadama sareng nyata natos nganademkeun tilka ahkama kana itu pirang-pirang hukum asab ata anu 7 sahabat duhum sapalih para ulama. Kila ceuk hiji kil huwa Ibnu Hajar al Asqalani nyaeta Imam Ibnu Hajar al Asqalani. Wakila sareng ceuk hiji kaul mah atana at-tatai nyaeta Imam at-tatai min bahrir razaji fi qaulihi nyaeta ngangge bahar rozaj dina ciriasna. Nadomna kieu sabun saraitin atat fi niyatin takfili man hawalaha bilawasanin hakikatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun sartun wa maksudun hasan. Sabun ari 7 saraitin pirang-pirang syarat atat eta datang itu anu 7 fin niyatin dina niat.
takfi cukup niat liman kajalma hawa anu ngawengku laha kana niat bilawasanin kalawan henteu nundutan. Hakikotun kahiji hakikatna niat, hukmun kadua hukum niat, mahalun katilu tempat niat, wajamanun jeung kaopat zaman niat, kaifiatun kalimat tingkahna niat, sartun kagenep syarat niat, wa maksudun katujuh maksud niat, wa hasanun anu alus. Jadi hukum niat teh kahiji cenah hakikat niat, kadua hukum niat, katilu tempatna niat, kaopat zamanna niat, kalimat tingkahna niat, kagenap syaratna niat, katujuh maksudna niat. Teras kana lapad wa tartibu enak. Wat tartibu jeung ari ngaran tartib alla yuqadima eta yen ulah ngaheulakeun si jalma udwan kana anggahota anu baris panderi ala udwin barianan manderikeun anggahota anu baris ti heula. Ai hakikatu tartibi tegasna ari hakikatna tartib wad'ukul lisaiin bi martabatihi nyaeta nyimpan sakur-sakur perkara dina martabatna ieu perkara. Jadi ngaran tartib ngaheulakeun anu kudu ti heula, manderikeun anu kudu panderi. Ulah ngaheulakeun anu panderi, manderikeun anu ti heula eta mah lain tartib. Da ngaran tartib mah alla yuqadima udwan ala udwin, tegasna mah aya hakikatu tartib wa ukul lisaiin fi martabatihi. Ayeuna pasal niat tos dipertelakeun. Alhamdulillah wallahu alam bisawab.